eta ngarupakeun rupa dewek bari jeung sora dewek ngaran cepot teh bari kalakuan salah pulang paling layang jamu kalau sada ngalain fitnah beluguk fitnah teh lamun dirinya geus dihukum mang tahun-tahun alatan silaing paling layang jamu sekali musada bari jeung teu rumasa ta fitnah ieu mah sering dihukum acan sanaya urusan naon jeung lamun fitnah mah dewek ini silaing nu katudingan da dewek mah aya ieu oh silaing nu nyokot layang jamu sekali musada teh dewek kadiekeun atuh mana layang jamu sekali musadana tuh tapa ieu tah barang bukti keur di dewek mah kadiekeun ulah kadiekeun ulah diponaran sia wae ulah karunya dek kasih lain sia nyokot layang jamu sekali musada teh saja ka dewek teh goblok heueuh sabalikna lamun ieu layang jamu sekali musada ku dewek dibikeun si lain nu cilaka naon cilakana engke layang jamu sekali musada dicekel ku si lain dewek ini ieu nu dituding depan cepot tangke di si lain aya barang bukti layang jamu da moal ka nuding dek teu rumasa kumaha Allah uyut da si lain keukeung kete dek di ngaku kumaha da barang bukti di si lain ulah nu matak ieu mah rek dewek tanggung jawab ieu dewek nyokot layang jamu sekali musada teh keur ngahijikeun mararaneh jeung pamimpin maneh ulah nepi ka patongong-tongong ulah pecah belah antara pamimpin jeung rakyatna diadu domaakeun ku pihak katilu mun hirup sewang-sewangan leupas ti rasa beungkeutan moal panggih jeung kasenangan pasti bakal panggih kehancuran pikir ku lain ta ieu layang jamu sekali musada teh keur ngahijikeun bangsana sukuna sanajan bari papisah sanajan bari beda sabab bersatu teh bakal teguh deh bercerai mah luntuh kacuna maneh salah rakyat ayeuna cing apa nu matak deuleu pentingna sakola pentingna pendidikan teh kitu bucu baca sanajan maneh teu ngalaman sakola tanyakeun naon ari kumaha ari A teh U jeung sajabana maca teh kumaha abeh teu tinggal leuting informasi berita maca koran jeung sajabana saeutik gedena sering teh bakal nambah wawasan bakal apal eusi nagara politik jeung sajabana nu matak ulah nepi ka bodoh jadi bangsa anu bodoh nagara jeung bangsa ieu teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas tah saperti si lain hirup ulah nepi ka kabodoh teh nyok kasamaran tingali hor ari si lain teh saha atuh dewek teh si lain ai dewek tak si lain ke dewek teu kaharti hayang dibuktikan hayang ai di dinya ngadahar uyah kumaha asin tak dewek oge sarua asin jadi berarti maneh dewek si lain sanajan jeung raja jeung Yudhistira jeung Bima jeung Gatotkaca anger keneh dewek teh eta keneh sabab dewek aya di dinya sabab nu di dinya aya di dewek jadi profesional ai kitu mah ujug-ujug aleutan ngaruksak panwangunan anu geus aya bari jeung ukur teu nyaho kaituna ukur kababawa unggul ukur tuturut muning hartina nemongkeun kalemahan jeung nemongkeun kabodohan pribadi urang era ku tetangga negara nu geus mararaju nuluykeun perjuangan urang karuhun teh lain ukur dipelin setahun sekali tapi sok teruskeun perjuanganana sanajan dina alam anu merdeka teruskeun berjuang temongkeun karya-karya anu terpuji karya anu nyata saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah teh guna keur kapentingan negara jeung bangsa sabab ieu negara jeung bangsa nyaeta
pemerintah nganyurkeun kalayan ngaharepkeun masyarakat teh anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Ulah nepi ka Katotoloyo tuh tingali di belah ditu aya tukang ojek geus bersatu nepi ka tugas mulia dilaksanakeun nyepitan masa ratus-ratus. Naon eta teh? Tah teu matak naon bukti dina gawe model kitu teh eta teh pejuang deuleu. Ku sabeungkeutan ku jalan ayeuna nyunatan masa barudak ojek nepi ka bisa ngumpulkeun jalmi ti ditu ti dieu pake ajang silaturahim man ahabba ayyub satulahu firidqihi wa insyaallah fi asarihi falyasirahimah saha-saha jelema anu resep micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina eta pentingna eta pikir ku silain poe ngan bedana teh bari dewe ke sekolah meureun ari ieu tamat sekolahna meureun teh S1 mah hari silain es krim geuning mah dak kitu jadi ku ayana teh dibikeun ka kuring teh eta layang jabon sekali musyadah teh nyaah ka kuring nyaah ka silain sabab lamun ku kuring dibikeun ka silaing nu bakal cilaka silaing nu bakal katempuhan tah kumaha ku dewek dibikeun oge apa dewek makana pibakaleun anu bakal cilaka teh lamun kieu teh kieu lamun kitu teh kitu nu matak teh heula tenang alah nyo atuh sak dirinya teh saha dewek teh silaing teh dewek eta kukeukeuh euy ari asalmu asal maneh di Allah balik oge bakal ka Allah deui ari dewek sarua ta eta hese teh duh bingung mikiranna itu dipikiran da geus jadi kari perak sapraptane punil Gatot Kaca eleh jajaten ku ieu denawa cebol enyor dunungan maneh pindah ka pindah pindah ka pindah dunungan silaing eleh cenah tuh waduh euy urang aja jadi diuk di dieu ngarene jeung dulur nepi ka teu dipikeun sasieur nganina hitut beda teh euy dewek mau jengkol ieu mau nangka hebat ibu tabon tengeuna matak leuleus ampun deui kumaha tuh kan cing julungan atuh dulur sak ngomong jeung saha maneh ieu kan tingali nu sarupa jeung abdi teh ye geuning maha guru syukur dirinya teh guru eta ieu kan dirinya jadi guru na ieu tapi duit maka dia keun ampun alah aduh agan kunaon lulus tawala Gusti sok sia neangan jeger saja batigang kaca dunungan naon Gusti aing cilaka yeuh kamana aing milih sing sia teguh naha dulur silaing teh ieu atawa ieu nyaga itu kikituan ke heula lanana
kuring mandek nanyakeun kieu aya nu nyokot layang jamus kali musada saha dewek oh sia anu kurang ajar teh dulu daing mah tuman jalanan diuk moal ngejar moal diuk aduh tulungan eta dulungan urang kumaha geus kitu sok eta dulungan maneh namrud eleh nya ya di kumaha teh deungeu usiring mah diteungeu ku dek mah cager aduh nuhun Pak Guru nuhun kurang ajar saya diuk tegeuning geus aya eta mah dipangepot para teh ngobrol sareng abdi dicopot layang jamus teu da sieun cilaka halus ya pikiran abdi mah hade ya ai caeun geura hayang diaku wae naon itu maksud tujuanana pokona eta layang jamus kali musada rek dibikin moal hah mana eta layang jamus iya tah aduh Maha Guru tong dipasikeun kanu kitu eta layang jamus kali musada Maha Guru tenang Empe cokot atuh Rido nuhun atuh ai kitu mah cepot naon margina ieu teh pangar dipasikeun Maha Guru da manehna nu nyakeuna ngantong maka jeung susulumputan kitu atuh entong ucing-ucingan da kuring mah lain mata pedak da ieu nu diharapkeun ku kuring mah supaya kumpul antara ieu ti angkatan bersenjata keamanan anjeun salaku raja si cepot rakyat ta ieu kamanunggalan di dieu teh penting ieu teh ta ieu layang jamus kali musada teh buktina mah dina kamanunggalan antara pamimpin pahlawan jeung sajumlah rakyat anu aya di negara sok cokot tong susulumputan kitu buktikeun barang nu nya pan anjeun mah lain tukang bohong bet ngabohongan diri sorangan pinasti kersah yang tumampara ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta pulih kajati pulang kasa tobat wa ilaha waingan putra eleh da uwa geuning teh semaka pihatur Gusti geuning teh Gusti Prabu ngahaturkeun semah paktos ditarima dawala sumuhun ieu kajadian kieu kula syukur Gatot Kaca pindah waduh gua ampun geuning ieu teh saha atuh nu salarosna sobi supados dibuktikeun we salira ge ulah susulumputan karunya Astra jingga disorot ku umum mah yakin Astra jingga anu salah dah kira mama anu bener siapa panjangna ieu panyaci jeung panghina atanapi pamitnah batur teh dipake sobar jeung tawakal mah eta teh batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat darajat manehna di hareupeun nya jiga fitnah tapi pan kasang tukangna ngaronjat harkat darajat manehna jadi kasohor ayeuna si cepot unggal jelema sabibir hiji jadi maksudna tak ieu kahayang teh ngahiji teh boh lahirna boh batina antara rakyat raja jeung anjeun salaku keamanan negara teh ulah rek patongong-tongong sok da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna keur urang keneh heulakeun keur kapentingan umum tibatan ngaheulakeun kapentingan pribadi sareuneuh saiga paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan ulah loba saur tanpa bukur buktikeun dina gawe ieu layang jamus kali musada teu hayang dipangklangkeun wungkul teu hayang jadi slogan wungkul teu hayang di mana ngomong ngan ukur melaan ieu lambang kagungan negara itu namanya kamuflase